Kacaturkeun aya hiji karajaan anu makmur di Pasir Batang, Jawa Barat anu dipimpin ku raja anu adil sareng bijaksana nyaeta Prabu Tapa Ageng. Prabu Tapa Ageng kagaduhan 7 orang putri anu sadanana gareulis. Di karajaan ayeuna ngasesa 2 putri nyaeta Putri Cikalna Purbararang sareng putri bungsuna Purbasari. Paraos kasepuh Prabu Tapa Ageng bade tetapa di leuweung pikeun ngatoskeun ngayak-dayak anu dipercayakeun ka Purbasari lain Purbararang Putri Cikalna. Adina Ratu. Nuhun Kakanda. Kulandara Kakanda ya sepuh sana jangan dikeun. Kumaha lamun Purbasari? Keputusan anu mutlak nyaeta Purbasari anu nguyut dongeng nyaeta nagara teh akhirna di kerajaan ngayakeun acara seserahan tahta. Bapak pilih Purbasari, kesebab Purbasari teh ku bageran kesabar dengan kedisiplinan. Bisa bahwa saya adil lamun si Purbasari untuk kerajaan ini bakal hancur. Putri anu Cikalna Purbararang kacida ambebna kusebab ngerasa kalangkahan ku adina nyaeta Purbasari. Kusebab murka Purbararang ngadatangkeun hiji dukun sakti Mandrayuna ngaranna lelaki maksudna rek minta tulung sangkan jadikeun kulit Purbasari jadi aya totol-totol hideung. Aduh Gusti, kumaha ieu? Kunaon kulit abdi jadi sajieu? Kunaon Purbasari? Pirang-pirang kerajaan belum 3 kieu. Geus piceun bae si Purbasari kaleuweung. Saantos kajadian nyaeta Purbasari diusir Tantem Purbararang niboga kesempatan jadi putri Nagatosan. Kacaturkeun dina kayanan Gumarinda putra Cikalna Sunan Ambu bade nyari calon pendamping hirupna. Abdi binarian aya kagalisan. Tapi sun api-api anjeun teh putra Sunan Ambu, tapi anjeun batang lamaan di lotong. Abdi siap jadi letong. Hiji poe Ratu Purba hoyong ngerasakeun daging lutung. Aki. Mohon Ratu. Cing gerakkeun bawa lutung ka dieu. Mohon Ratu. Aki Panyumpit langsung indip ka leuweung pikeun nyeri lutung ka hayang Kanjeng Ratu Purba. Nah, eta itu. Aku ini itu jangan. Kadia. Sanggeus katewak Aki mawa lutung ieu ka Kanjeng Ratu Purba. Goreng Ratu, ieu sunah susah jawana. Tenang naon Aki, ieu tekan bawa lutung segede ieu. Saat datang mangsana bade dibencit, lutung teh kacida lingasna. Aki Panyumpit. Kunaon Ratu? Cing panghantarkeun ieu lutung ka Purbasari. Mohon Ratu. Tuluy eta lutung teh dipasrahkeun ka Purbasari. Sanggeus kitu, lutung dianterkeun ka Purbasari pika maturan Purbasari. Lutung kasarung ngarasa teu geunah aya Purbasari anu sengsara. Hiji waktu lutung bertapa dina Semedina. Lutung kasarung ngadoa ka samhayang tunggal saban penyakit nu keur ditumi ka Purbasari sing buru-buru dicagarkeun deui. Sabaraha dinten ditarasaana lutung kasarung teh diijabah ku Maha Kuasa. Kada nu aya di sakurelingna kadadak dadi talaga leutik. Putri, lamun putri rek kulitna balik ka nu asal, sok putri tawas di deui. Aya salah sahiji rahayat nu ngaliat Purbasari hingga balik geus deui. Tuluy rahayat eta laporkeun ka Purbararang. Ratu tadi abdi teh ningali Purbasari geus beulis si Purbasari geus balik geus deui. Nuhun abdi teh ningali Purbasari geus beulis deui. Aki. Aya informasi si Purbasari geus balik geus deui. Cing geura carian bawa Purbasari ka dieu. Mohon Ratu. Sanggeus Purbasari aya deui di karajaan, Purbararang ambek ninggal Purbasari tos geus deui. Akhirna anjeunna hayang ngayakeun sayembara kulantaran sieun ku tahtana turun deui. Para rakyat nu sadayana Purbasari geus geulis deui, maka tahta karajaan dijatuhkeun ka Purbasari. Tapi teu bisa kitu Aki, sok tingali ayeuna emang si Purbasari geus boga tunangan. Hayu urang ayakeun acara tunangan. Lalu lihat pasangan saha nu pangasatna.
Purbasari mawa tunanganna nyaeta si Lutung. Purbasari ngan bisa cicing rumah Saera. Tuluy Lutung kasarung teh ngagedokeun raksukana. Para rakyatku sadayana, kumaha ieu bade pilihna Purbasari atau Purbararang? Purbasari. Dina akhirna Purbasari ngadeg jadi ratu di Pasir Batang. Negara Pasir Batang jadi lebih maju lantaran diserahkeun ke Purbasari.